Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak di sareng Bunda Nur dina pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang diajar istilah dina usum-usuman. Tong hilap ngadoa heula satacan diajar supados elmuna barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Istilah kahiji nyaeta layung. Layung teh nyaeta cahaya koneng semu beureum di wanci sore. Layung adalah warna kuning kemerah-merahan di langit pada saat matahari akan terbenam. Limpas artinya luber. Cangra artinya caang atau terang benderang. Gelap yaitu petir atau geledek. Ceudem artinya mendung. Halodo adalah usum ketiga atau musim kemarau. Halimun adalah kabut. Ngecrek yaitu hujan terus-terusan, tidak berhenti cepat. Pancen dinten ayeuna nyata kerjakeun di buku paket kaca 74 istilah usum-usuman. Teu kedah didokumentasikeun kumargi bukuna bakal diparios pas hideup diajar di kelas. Hatur nuhun kana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.